Wesi Kuning. Wesi Kuning. Wesi Kuning. Dongeng Sunda Roman Silat Baheula nu kakoncara mangsana para jawara tandang makalangan, tarung patutunggalan, parebut umur, begal nyawa, marebutkeun hiji pusaka ampuh gegeman utama, jadi inceran para jawara mangsa harita. Wesi Kuning. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi Kuning. Wesi kuning lakon pusaka urang, runtut raut jauh tina paceng kadang, nanjak mudun ngalalana pait getir babarengan, silih anter ku kateuneng, silih payungan Naskah hiasana S. Sukandar, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pamirig musik Rendika MG, tembang carita Zahira Ramadhani, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Sakeutike teu nyangka bakal papisah. Jadi kaonaran rumung kabajan duya. Para kanca sadaya nyanggakeun Wesi Kuning. Wesi Kuning. Malika turangga tembong manehna geus lemor. Memang bedogna geus dibabaskeun deui kana sarangkana lantaran lawan-lawana tetela geus lemor. Ayo Sadri, ieu mangkeluk urang geura beresan euy. Kipura ngajorowo bari teu antapara dina waktu harita ngajorelat deui bae nyampe ngarontok ka turangga. Atuh Sadri sanggeus ngadenge gorowokna Kipura, manehna oge ngagentak luncat ke gigireun turangga, terus manehna narajang. Bet mantangul geningan ari kidulur. Turangga bari ngagetak dina waktu harita ngolebat ka gigireun Kipura. Siku kencana barang hakan kana iga burung Kipura, bari diteruskeun ku jedakna tunggulan leungeun kencana kana beheung nu jadi lawan. Geus kitu gilek turangga malik ngenca, hiu peureub kencana ngabelesur rek notok hulu angen, sedengkeun suku katuhuna nejeh katukang. Hulu angen Kipura nu memangna harita geus ngabangkieun ditunjal satakerna. Dei dampal suku katu turangga ngahanca walikatna Sadri nu teu kaburu katakis lantaran manehna teu nyangka saeutik-eutik acan yen lawana bakal kitu polahna. Atuh balukarna Kipura dina waktu harita ngagero bari ngajereg-jeg mundur, sedengkeun Sadri ngakoak bari badana ngagaleong. Sabot kitu peureub katuhu turangga ngagentak nyusul tepus dek ngagempur Kipura. Tapi Kipura oge nya moal mikeun lamun manehna kudu terus-terusan dihakan peureub turangga. Kukituna rikat manehna ngabalieurkeun beungeutna bari sateka pola ngagilekeun badana ngabarengan ngangsrotna suku kenca ka hareup.
Lengan katuhu dek dipake newak pigelang. Tapi Turangga rikat narik deui pigelang leungeunna. Bari seprut disusul ku asupna pereup kenca. Puguh we Kipura lain deui ngaranjugna. Jaba jeung careham deui asa nyengsol lantaran pereup Turangga terus narajang sama menak naker. Sadri nu harita posisina memang masih keneh aya di satu kangen Turangga. Ngagetak manehna ngaronto, maksudna rek nekuk punu. Orokaya Turangga cukup awas, sakilat manehna ngalalapkeun badana. Jorelak kabelah katuhu, bari nunjalkeun sikuna ka tukang. Geduk teu salah deui barang hakan. Geus kitu ngagentak Turangga malih. Bre, Sadri badana keur ngajurung kunung. Lantaran angeuna karasa seueul didagor ku siku. Sarta teu antap parah deui, sebrut bae Turangga ngirimkeun jurusna. Cekuk, keuna kana pali pisan. Ayo. Sadri ngagerung. Kaleo, tu bae manehna dina waktu harita nangkuban. Ai. Nyan bener kurang ajar sia goblok. Kipura ngajorowo bari ngagentak nyebrutkeun peureupna. Turangga rikat malik nyerong bari ngetigeun dampal leungeunna. Tapi Kipura ngahajat teu daekeun narik leungeunna lantaran maksudna hayang newak pigelang Turangga. Sarta harita keneh oge kulawit leungeun Kipura leungit tina sasaran bari ngabarengan ngangsrodna suku kenca ka hareup. Orokaya Turangga ngagentak ngajorelat bari nyamberkeun dampal sukuna kana suku kenca Kipura. Nu harita cewek pisan nincak taneuh. Puguh be ari jedak ari keleweng badan Kipura ngagaleong leungit kasaimbanganana. Bareng jeung eta Turangga ngagentak malih sebrut ngirimkeun jurusna, tapi sareret kabireung ku baturna Kipura anu saurang deui anu ngaranna Darsa. Harita geus hudang geus teu mikir deui, cualah manehna ngarontok ti tukangeunana. Bukituna kapaksa Turangga narik deui leungeunna ngabarengan ngalalepkeun badana ka handap. Kalayang gapuk deui bae Darsa kalakah ngarontok Kipura anu masih keneh jajari jegan. Sedangkan sangkaanana Kipura mah manehna teh dirontok ku Turangga. Kukituna barang manehna ngagedebut ditindihan ku Darsa teu anta parah deui. Rikat leungeunna meta sarta teu tatapasini deui. Cekuk deui bae beungeut Darsa ditinggang satakerna. Darsa kontan ngoceak bari gurinjal. Blak bae manehna nangkara. Nabat nganca batur sorangan baraya. Da iya ye, ulah mah di dieu. Turangga ngaheheh bari ngajegak ngagunakeun suku kencana lantaran suku katuhuna diangkat ka luhur. Setan sia. Kipura jadi beuki tambah ngagugudu sarta rumasa kurang taliti. Kukituna orejat manehna hudang seprut ngumar peureub. Tapi sakali ieu mah Turangga ngan ukur ngegeserkeun kuda-kudana ka gigir. Yes. Pigelang Kipura dihancaku gerakan potong tunggal. Bareng jeung eta cerot palepisan Kipura dihanca ku peureub kenca. Geduk deui hulu angeunna disodok ku peureub katuhu. Wah, tobat. Akhirna Kipura ngoceak bari badana nambruk teu usik deui. Terus gegerungan teu beda ti anu sahoseun. Sedengkeun Yuda anu harita keur patutunggalan jeung Pakarma katembong estuni setanding naker. Pakarma menang pangalaman, sedengkeun Yuda aya onjoyna dina soal tanaga.
Waktu Pakarma ngadiuskeun pereupna, Yuda rikat ngagilek nyerong ka katuhu, bari terus ngirimkeun gempuran leungeun katuhuna. Dek dipake ngahanca sirah, tapi Pakarma teu eleh kesit. Manehna ngagentak mali, bari terus luncat ka kencaeun lawan, bari terus nyerong semu ngatuhu. Sedengkeun suku kencana ngaheap dipake ngajejek bincurang Yuda. Nu memangna harita suku kenca Yuda diangsrodkeun ka hareup. Oge bareng jeung ngejatna Pakarma, pereup kenca Yuda ngadius sarta teu salah deui ngapeletuk ngahanca iga burung. Dua sorak meh bareng ngagorowokna. Yuda ngagero lantaran bincurangna asa potong. Ditejeh satakerna kitu atuh. Sedengkeun Pakarma ngoceak teh lantaran tulang igana asa parotong. Nepi ka manehna dina waktu harita ngajengjehe atuh Yuda. Pakarma nu memangna kaayaanana geus dikawasa ku hawa nafsu, geus teu mikir deui kana kanyerina sorangan. Mireungeuh nu jadi lawan keur ngajentul, ngagentak manehna luncat, bari ngejehkeun dampal sukuna. Maksudna hayang tereh ngarengsekeun patelakna. Lantaran sareret kabireungeuh, batur-baturna anu tiluan kabeh geus ngajaloprak. Tapi Yuda nu memang cingeusna lain lumbayan. Maneh nangan ukur ngageserkeun kuda-kudana nyerong ka katuhu. Hiu tenggelan leungeun katuhuna dek dipake ngahanca mumuncangan. Pakarma ngagentak ngajejekeun deui sukuna, ngabarengan ngaheatna leungeun anu katuhu dek dipake nakis tenggelan lawan. Orokaya Yuda ngagentak narik deui leungeunna, tapi Pakarma rikat ngalelepkeun badana, bari ngangsrodkeun suku katuhuna nyerong semu ngenca. Leungeun kenca ngahanca ke kemplong nenggel pisan. Aduh! Yuda ngagerung, bari langsung badana ngagedebuk sarta ragragna nyangigir. Tapi daya tahana sakitu mah kawilang hebat oge. Lantaran harita kene, Yuda ngagentak ngajorlat hudang. Jorlat! Jorlat! Manehna luncat, bari nyamperkeun pereup kencana dek ngadagor gado Pakarma. Pakarma rikat cingkrak. Hiu! Des! Pigelang leungeun Yuda dihanca ku tenggelan kepang. Geus kitu, hiu! Pereup katuhu Pakarma nyusul tepus rek ngadagor careham. Tapi Yuda rikat ngangsrodkeun suku katuhuna ka hareup ngagunakeun jalan jero. Sedeng leungeun kencana ngaheat dipake nakis. Gila manehna nyerong nyela bumi. Pigelang leungeun Pakarma dihanca satakerna. Bareng jeung eta jebrot pereup katuhu Yuda teu salah deui ngahanca palipisan. Pakarma ngagero bari sirahna ngadangheula. Hiu! Ayeuna mah leungeun kenca rek ngahanca careham. Tapi Pakarma hojahna mah memang mata kaget. Manehna ngagentak nyumputkeun badana, bari ngangsrodkeun suku katuhuna ka hareup. Hiu! Jebrot! Pereup katuhuna geus teu bisa disingkahan deui, nyayang kana beuteung. Yuda ngahanju lambat naker, kulit beuteungna karasa asa antel kana tonggong. Tapi sanajan kitu, manehna malik ngatuhu, bari narik suku kencana ka tukang. Hiu! Tenggelan leungeun katuhuna dihembatkeun marengan suku katuhu. Lantaran lawana geus aya di katuhueunana. Tadi manehna sakilat pindah tempat, sanggeusna hasil ngahanca beuteung Yuda. Tapi Pakarma ngagentak ngagerakeun leungeun kencana dipake nakis, sedengkeun leungeun katuhuna ngaheat rek ngagampleng kena iga burung. Orokaya Yuda ngagentak mundur,
Atuh sabot pakarma narik deui leungeunna, Yuda ngagentak ngasupkeun deui suku katuhuna. Nu dibarengan ku gerakna dua leungeun dipake ngahanca dua pepeuteyan pakarma. Orokaya leungeun pakarma masih kene bisa digerakeun, duanana ngaheap rek ngepeng kana puhu ceuli. Ngan bae Yuda teh eleh kesit ngagentak manehna ngareundeg bari narik dua leungeunna sarta langsung dihembatkeun. Dua gigirna pakarma geus teu bisa disalametkeun deui, beunang ku kepengan satakerna. Walah tobat. Akhirna pakarma ngoceak sarta samemeh manehna bisa naon-naon. Perep-perep Yuda geus tinggal cerot manten ngabarengan tunjelan tuurna ngabeset hulu angen. Nu antukna pakarma ngoceak deui bae bari badana langsung ngagedebut sarta ragragna nangkara. Hayap gara budi deui pakarma. Yuda ngajorowo bari merong kanu keur ngabebengkang. Ditangtang kitu teh pakarma ulah boro bisa ngalawan deui, manehna jongjon be gegerungan. Sedengkeun Kipura, Sadri, Katut Darsa, harita geus pating kuniang, ret ka pakarma tetela geus teu walakaya. Koloyong tiluanana nyamperkeun ka pakarma sarta terus dihudangkeun teu sirikna digeyeng. Kawasna bae dituluykeun oge geus taya untupan. Kipura Katut anu duaan ngabeyeng pakarma terus bae ngaleos kalawan teu ngaluarkeun ucap sakecap, ninggalkeun pakalangan bari ninggalkeun kapeurih hate sarta kanyeri nu beunang disebutkeun kacida pohara. Atuh Turangga jeung Yuda sanggeusna ditinggalkeun ku lawan-lawana henteu buru-buru arindit. Atuh sanggeusna Yuda nu nganuhunkeun lantaran dihenteu-henteu oge manehna geus kahutangan nyawa ku Turangga. Gek duanana Daryuk dihanapeun tangkal kai ngareureuhkeun heula kacape. Turangga ngajakan ngobrol nu dimimitian ku nanyakeun heula ngaran. Semuhun. Yuda ngajawabna hormat. Dupi panglinggihan di mana? Turangga nanya deui. Abdi mah ti Lodaya. Dupi anu opatan tadi ti Lodaya keneh. Sanes, maraneh nama urang Kertasari. Dupi anu janten alatanana kumaha teh? Geuning tadi make nyebat-nyebat yen Andika cenah geus mateni anakna. Anakna saha teh pakarma. Teu pisan-pisan. Mung kuring teh upami musuhan mah laras sareng putrana nu jenengan si Buri. Duka pedah burik bae panginten kulitna, pedah garok beungeutna, nu manawi jenenganana teh si Burik. Keun bae perkara eta mah tong teuing disebut. Eta cariosanana pakarma tadi, laras eta teh. Teu rumaos. Mung kieu ye, kinten tos aya 2 mingguna, kuring teh kantos patelak sareng si Burik. Nah atuh, ari 5 dinten anu tos kalangkung, si Burik teh kapenak tos teh nyawaan di lebet jungkrang. Tah kumargi pakarma terangkeun yen kuring teh musuhna, atuh jobe nuduh ka kuring cenah geus maehan si Burik. Jadi laresnya lain ku pagawean Andika. Sanes teu pisan-pisan kuring mah teu wantun teuing sumpah kuring mah. Eta kira-kirana kunaon cenah? Nah memang ragrag atawa aya nu ngabinasa? Turangga talete. Rupina mah manehna teh disuruh duku Bagong, bari dina bitisna oge tatu ngewag. Namung cenah ari saur pakarma mah eta teh tapak dikade ku kuring. Atuh upami kitu mah Yuda teh katempuhan buntut mau. Rupina kitu. Yuda bari tungkul. Ari pangna tadi riributan, nah kabeneran bae pasarandog di dieu. Sanes pugu ngahaja kuring teh diberi ti lemur. Atuh gujurud meureun di Lodaya. Nyatang tos we. Ari Ibu Rama aya keneh. Kantenan. Atuh meureun riributan ke di lembur. Rupina moal margi upami ngahaja-haja ngajorag pakarma teh moal wantuneun. Margi pun bapa boh pun biang
atanapi tatangga nu sejena sadayana oge pada karagungan sangkaan yen si burik teh maotna tangtos tigubrag kana jurang jalaran di suduk begu janten upami pakarma bade ngahaja-haja ngajorag urang lodaya oge moal cicingeun kitu tah kidulur. Eta waktu tadi waktu Yuda diberi urang lodaya terangeun numawi henteu sepuh-sepuh kuring oge sami deui teu uningan margi sayaktosna kuring teh ti dinten ieu tos ngantunkeun lembur nyaeta di jurung laku kupun bapa supados nyingkur heula sasasih dua sasih mah nyaeta kanggo nyingkahan amarahna pakarma. Tah waktos tadi kuring kapenda ku pakarma saparantos rada tebih ti lembur. Dek ngungsi ka mana kitu Yuda teh? Duka atuh da maksud tadi oge mung sakaparan-paran nuturkeun indung suku. Kitu kutan. Kumatu mun milu weh ka kuring dae turangga ngajakan bakuna mah ngarasa boga hate karunya. Aduh kan tenan we atuh. Dupi panglinggihan teh di mana kitu? Yuda jol-jol giak we aya nu ngajak teh. Ari lembur kuring mah dikutawaringin ngan ayeuna kuring teh dek kagoha aya perkara anu kudu direngsekeun ngan nyaeta merentang tu Yuda teh bakal kababawa sangsarana lantaran maksud nu deuk digarap ku kuring teh ulah-ulah tangtu kudu narohkeun umur. Perkawis eta mah teu janten sawios ongkos sakedahna kuring mulang tarima kasalira nutos ngajait tina bahaya pati. Yuda nyaritana daria naker. Teu kitu kisana. Perkara eta mah memang geus kuduna. Manusia hirup teh memang sawajibna kudu silih tulungan. Nya. Hayu atuh ari deuk milu jeung kuring mah meungpeung tacan beurang teuing urang buru-buru indit. Turangga bari jung nangtung. Mangga kidulur. Yuda oge dina waktu harita ngagentak cengkat sarta teu lila deui bring bae dua jajaka teh arindit tidinya. Malah harita teh geus ampir tepi kagoha. Jajalaneun teh ayeuna mah teu pati teuing paroek. Atuh beuki beh ditu geus mimiti bruh breh manggihan imah anu sok sanajan masih keneh patarenggang. Heg turangga nyimpang heula nanyakeun ka hiji lalaki anu kabeneran keur ngajanteng di hareupeun imahna. Nah di goha teh masih keneh aya paguron atawa geus eueuh. Nu ditanya teu ngarasa curiga lantaran disangkana tinangtu ieu dua jajaka teh anu rek ngalap ilmu panemu sarta pangabisana. Pok bae eta lalaki teh nerangkeun sacara welekna yen masih keneh aya anu jadi guruna ngaranna teh Pajatira. Hatur nuhun atuh Pak. Turangga bari leos init nuluykeun lumakuna. Kabeneran turangga ngagarentes dina jero hatena. Jadi tetela di goha teh ayeuna mah diteruskeun ku Uwa Jatira. Sugan we Uwa Badaga aya di dinya. Mun sik bener teh aya di dinya ku aing dek diterangkeun aing rek terang-terangan we si kuning teh rek dipenta deui cenah lamun teu mikeun pasti ku aing bakal dipaksa. Teu naon ngalawan ka kolot oge lantaran ari aing mah ngan saukur ngalaksanakeun wasiat tunu jadi bapa. Tapi lamun nu aya teh upama Uwa Jatira wungkul aing moal wakan nerangkeun aing teh anak anu jadi abah nyatana Abah Mardani. Keun dek dipaluruh heula ku aing. Harita teh Nyi Parawan lempangna cicing di tengah dihapit kuno duaan ka tempat anu biasa beh. Nyi Parawan nembalanana teh lemes naker atuh dina lempangna gonjeleng naker abong ngaranna oge hebat nyaeta Intensari. Kategal jajaka anu tadi teh nanyakeun deui samun nah kitu Alim. Inten ngareret deui meningge kalampingnya.
Nu direret mending ngadadak nyeblak. Ih, natos bosan gitu, Kang Samba teh. Inten ayeuna mah ngadelek. Puguh we nu disebut Samba teh jajantungna ngadadak mota. Ka Tegal hayu. Ketang, Kang Sukri mah moal oleh marengan. Nu ni kukur teh bari ngagaramang kana cangkengna Inten Sari. Teh kengeng kieu ah. Inten dina waktu harita kontan ngepeskeun leungeun Sukri dilak panona kandar ka sisi, tapi bari ditungtungan ku ngabelanyeh seuri matak gegemeun anu diajak imut. Inten mah menit lenges kitu ah. Sukri teu sirikna renghap ranjug. Sanes teu lenges sing emot be kana tanyakan anu diasongkeun ku Inten. Nya Kang Samba. Inten dina waktu harita ngareret ka Samba belenyeh deui imut. Kitu nya kitu. Samba ngahaminan bari hate mah lain deui gempeurna. Puguh disuguhan kuno sakitu pi uruyeunana. Mangka-mangka benang disebutkeun sakitu nampeuna. Lamun kurang nahana mah hanteu. Tah, hega tu ayeuna mah geura udag nu panghalana tiasa newak Inten. Eta nu baris panghalana dilayanan ku Inten. Nyaritana kitu teh Inten bari ngablesat lumpat. Mangga, geuning hayang ngalaksanakeun metik bentang puguh teh. Bari pelecet manehna ngudang. Wayahna we, dabongan make jeung aya kahayang. Sukri mairan bari manehna oge dina waktu harita ngabelecet marengan Samba. Sedangkeun Inten Sari terus meleteng lumpatna langsung muru ka Tegal. Sedangkeun Samba jeung Sukri bet siga anu balap memang nya puguh paheula-heula. Nu untung tetela Samba bisa miheulaan Sukri, tapi Sukri kawasna embung kapiheulaan. Maneh narikat ngarawel kana baju Samba, orokaya ku Samba gancang dikepet. Anjog ketegalan, Inten Sari geus nyampak ngabedega bari mapag ku imutna anu ngagelenyu manis madu. Atuh Samba nu memangna geus teu kuat ngadalian hawa nafsuna, langsung manehna nyampek bari ngaronjangkeun leungeunna. Orokaya Inten sakilat pindah tempat, gilek malika Samba bari ngebrekeun mamanis anu matak ngarujadkeun iman. Samba sajongjongan mah kalakah molohok teu beda ti anu jantungeun, tapi ari panon mah mereudeuy bangun anu serab disuguhan lelewa anu kareueut samanis madu saperti kitu. Lir anu kaceot lalembutanana kapupul bayu ku gelenyuna imut nyi parawan. Nah Kang Samba teh bet sapertos tunggul geuningan. Bae atuh. Inten Sari ngagalindeng bari ngagelenyuna can leungit. Samba ngelemes patalakuna teu beda tinu keur ngalamun kagareuwahkeun. Mangatuh Kang Sukri bilih keseleung. Mau dibikin ka Sukri ah Inten mah. Samba bari ngagetak ngarontok. Tewak atuh. Inten nyikiki ngabarengan gerak awakna siga anu rek ngajorelat ka belah kenca. Pasti Inten. Samba ngajorowo gilak nuturkeun posisi lawan, saterusna nyusul tepus ku rontokanana. Tapi tetela manehna katipu atah-atah lantaran kanyataanana Inten Sari ngajorelatna teh ka belah katuhu. Ku kituna rontokan Samba poos deui bae, malah sakali ieu mah nepikeun ka nyungkruk kana taneuh kabawa ku gerakanana anu geus teu bisa ditahan deui. Di dia Inten mah Kang Samba. Inten ngagelenyu. Can usum ngalah sampo wayah kieu mah Kang Samba. Sukri ngagonyak bari ngahehe. Puguh tumerapna ka Samba matak beureum beungeut. Manehna teu nembal ukur ngareret ngadila ka Sukri nu datangna ka dinya sapandeurieun manehanana. Geus kitu giler panona manco ka Inten Sari jol ngalenyap deui bae lantaran anu direretna keur ngebrehkeun panangtang ku gelenyuna.
nu lain deui kareutna. Kalawan teu ngalobakeun deui carita, sabrut bae Samba ngadiuskeun pereupna. Geus teu kudu make asa-asa deui, puguh geus kanyahoan tingkat pangabisana Inten Sari teh lain bantrak-bantrakeun. Malah kieu gawe teh lain kakarasa kali 2 kali, tapi gagal jeung gagal bae. Inten Sari teu bisa ditewak, sumawona mun diragrageun. Harita oge barang mireungeuh pereup Samba ngadius dina kacepetan anu luar biasa. Inten Sari jingkrak ka belah kenca. Atuh Samba ngagentak ngasrodkeun suku katuhuna, nyerong nyela bumi, bari dituturkeun ku gilakna awak. Narik leungeun katuhuna, nu terus nyusul gerakna leungeun kenca ngadius, dek ngagedor careham Inten Sari. Sarta nu geus diajam nu satuluyna dek dituturkeun ku tonjokan leungeun katuhu. Tapi Inten Sari memang geus bisa ngajudi kana gerakan anu jadi lawan. Maneh narikat ngalalepkeun badana, bari terus langsung ngacorelat ka belah katuhu. Sasar jadi duk. Pereup kencana nyasad kana iga burung dina gerakan timpuk miring. Samba ngagero nahan ka nyeri, tapi manehna ngagentak malik 80 derajat nu dibarengan ku ngangserodna suku katuhu ka hareup. Sedengkeun pereup kenca katuhu langsung disebrutkeun patutur-tutur. Orokaya kalawan kacida lingasna Inten Sari ngagentak ngajengkatkeun suku kencana, ngabarengan gilekna awak ka belah katuhu. Kalawan tapis naker pereup-pereup Samba anu datangna patutur-tutur teh masing-masing pigeulangna dihancak ku teunggelan kedet. Sarta samemehna Samba bisa ngalakukeun naon-naon. 2 pereup Inten Sari geus ngajebrod manten ngahanca dada nu dibarengan ku gerak ngadampal suku anu katuhu dipake ngarampid cecekolan Samba. Samba ngegerung, badana kontan ngegeblag ka tukang. Bek bae manehna nang karak bengkang. Cekapeung Samba, mangga ayeuna kantun Kang Sukri. Inten Sari ngegero liri, ngagelenyu imut, bari ngagilerkeun reretna ka Sukri. Mangga geulis. Sukri haripet ngajorelat ka hareup. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi kuning lakon pusaka urang, runtut raut jauh tina paceng kadang, nanjak mudun ngalalana pait getir babarengan, silih anterku kateuneng, silih payungan kaludeng. Naskah Yasana S. Sukandar, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pamirig musik Rendika MG, tembang carita Zahira Ramadhani, produser ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Sakeutike teu nyangka bakal papisah, bulan nyamar munggel tangkal pangharpan, wesi kuning anu ilang dak dumadak riributan, pindah ka leungeun nu sasar bakal jadi kaonaran. Rumung dapat jandu
Para kanca sadaya wilujeng kantun.